Kangen saya nih. Banyu kahayang. Lanjut. Kemana Kang? Iya biasa cek ke pasir. Uluh, ditangina soya kieu. Nyeta ieu teh kasiangan. Eta geunyan eceu oge meni getol tangina soe kieu geus nutu. Kanjeng Ike. Oh, ya yuk di payunnya. Ya sok. Hati-hati. Ya kemarin tinggal beda. Duh, ngenahnya libur gawe tehnya. Cicing ya. Oh, geus lila teh ulin. Gitu. Sini. Nung mereka mana? Iya, pada ke Jamban. Mereka mana nung? Hampir mah Pak. Bade dijajab Pak. Siun di ditu nah aya loba bagong di ditu mah. Iya, sekedah. Emang ngudeng gitu. Ayo nah, di seueur bagong sia. Napal ditu na seueung ning dijajabnya wah. Iya, sepeda seueur jami di tuna. Da aya korosong. Iya. Oh, dijajab. Diturkeun. Pada panjang mal efek Pak. Iya, sekedah. Sepeda. Pada dipanggilkeun mah Pak. Wios sekedah isi. Oh, ih. Nunung eta. Dong. Lah amang ke ah. Ayo, wios teh ditraktir Pak. Macam mana? Nah, nung mah. Iya, ditraktir Pak. Neng, murah. Iya sih. Tinggal tukar mani ini tengah turun wae. Wah, atasan dedenya. Terserah. Di antasan. Iya satu nung. Ini dah ayah lain nih biasa wae dah luduan kan serbagong. Iya udah pernah ngaheureyan itu mah yang miring wae. Biasa wae. Sudah sieun. Ini dah moal, ni nunung geda ku. Saya si nung mah cuek. Cuek bebek nung. Terus saya wakil bakal beli. Nah, kudu berusaha pisan ieu mah. Si Sekar saeutik ge beunang ku urang mah. Nunung mah pisan duh menang mah teh. Cuek pisan teh eta mah. Ah, si Sekar mah saling kade ge beunang. Kudu berusaha pisan ieu mah nya. Geus cigat di we heuh. Ayeuna we balikna. Oke, balikna di dieu. Cigat deui. Mana? Pada ke mana? Mak, iya bade ke pasir. Kenangin atuh jam.
Kita itu mah kasiangan. Jangan. Nuhun. Nuhun mana? Ih kabari ka pasir mak. Oh, kabasir. Ini katanya nih jag-jag kene, abang masih kene ngora. Ya gitu teh atuh mah da itu kumaha. Nanya tuh. Mana naon atuh? Mama biasa we, kieu jan. Ai budak ka mana mak? Tos teu araya budak mama tos. Harika sadayana ngelirawe mama di bumi oge. Ai incuna teu aya kadari ieu. Nyasak aya we lebaran maka dia. Nyaliran di dieu mak. Nyalira. Juga tuh engal beli kasiangan. Ya mak, aya teu mak. Ya, so. Ade angkat haranya. Mangga atuh mak di kantin haranya. Mangga. Ya, Mam. Kayak anaknya, kayak mah badannya ngulang kayaknya. Tuh ieu ngeureulat cai. Pas kedap deui-nya ngagolaknya. Ma, tuh ma, abi lapar. Nya kela anaknya. Kedap deui tuh ieu. Ieu ngagolak kedap deui nya. Kemana tuh si Teteh? Buka. Ameng itu di luar. Win. Kah, Win. nya sakedap. Bentar. Mana? Rahma, Ayo Win di mana? ya tante sampaikan acuh. Oh, mau di mana? Itu sih Neng canak amang laju. Si Neng ke Mam. Imah acannya mana? Canak amang laju. Ku Teteh. Laju. Canak amang lanya. Nya. Ayo Neng. Rahma. Ayo Mam. Engke mana nyang hela. Ayo. Rahma. Budak hampurannya emak teh minang ngabohong tunda kumaha atuh kaayaan kieu sangsara beas teu boga. Ayo. Bentar. Tinggal nih, udah disulap. Sudah tinggalnya kecil. Tinggal neng, neng. Tuh, itu tinggal neng jadi kuburan neng. Neng, tinggal jadi kuburannya. Neng, tinggal kayak itu. Sete bilang Mam. Nyangke apa itu mah nuju mau nangul hela. Sakira tinggal teteh gerak tiasa silap. Sakira tinggal tuh iya
Teh kuburan. Neng. Tuh. Teh kieu segera neng. Kasih segera ieu ka dieu kan. Pada di penjara pada bebas. Bebas. Tuh, bebasnya. Nyasak deui. Deui. Tinggal geraneng teh bade ada mal. Ina pekat. Tinggal gerak. Teh bade ada mal huruf. Tuh itu kieunya tahu itu bintang. Neng. Tinggal neng ieu bintang. Itu F nya. Ita I. Ieu O, tuh O nya buleut. Dasahannya teh. Neng, gerak nengan gerak. Nengan ya. Tah teh seueur ieu na karek na ge. Cek nengan ya. Paling rame. Ya tuh kamu yuk. Yuk. Ayo, Mak. Ma iya sini mah liman amang. Amang heula mending ge. Dan mana kita asa nyangu tuh. Mada kalah ninggalan wa itu anju. Nabi tunya. Nya. Tinggalan wae. Sim wae. Sim untung Lapar atuh, Mak. Iya, tahan. Lemang lapar. Oke, ge bade mah bade nyangu. Enamin amang heula. Amang di situ teh. Dangukeun heula, dangukeun heula nya mah di. Dangukeun heula. Dangukeun masuk lah. Dangukeun heula. Emaknya emak tadi nyarios. Nah, dangukeunnya emaknya, Neng, ku Wiwin dangukeunnya. Emak teh gaduh bea, salaras nama. Wayahna we nama tahan heula. Emak teh sanes teh nyaah. Sanes teh karunya kahidep teh emak teh. Teu kumaha kaayaan emak kieu. Lain teh karunya kahidep teh, teu kumaha kaayaan emak kieu. Amuran mah urang kudu ngadoa ka Allahnya. Sing diangkat derajatna, tah hidup kejaga masih garda milik terus siga emak kieu nya. Amin. Tah umatnya hidup sing alaku kudu silih asah, silih asih, silih asuh nya. Nya kasih teteh sing akurnya. Tah enak mah eueuh we heula nya. Mata canang lumayan ya iya lapar kayak mengenalinya sebenarnya orang milarian heula. Mahampuranya bisa ngebahagiakan hidup. Nah, tentu semua teman itu wae.